teh mengingin banyak konten ngadain malip lagi. Ya, ayeuna adain malip si kami rek kasuaria ada rek nyobaan kadaharan anu FYP di TikTok atuh asa temen penasaran. Hiji heula mun jeung pulpena aing mah meuli kieu aing mah serasa ujian atuh aing mah. Berikut si pensil teh make pensil 2B kieu aing mah bener-bener mengingatkan ujian pas SD atuh ayeuna mah. Hiji urang cobaan heula teh sang goreng salaria anu bener-bener FYP di FYP si kami cegan sarua teh jeung mang anu di sisi jalan. Barang disileukeun teh alah sia bener aing aing mah komo deui tapi nama bener-bener melempah pisan. Geus puguh nu sering FYP nama si cikeun kodon dulu tah aing mah kudu penasaran kudu kamu 50.000 oge ieu teh hargana. Ijik ba 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeunang-ngeunang teh. Handaka ari si kami mah mun kadaharan oge teh kudu make leungeun wae lamun make sendok dengar putih aing mah teu bisa kadaharan teh. Komo deui bari digula geleh kieu mah lah sia bener-bener teh nikmat atuh ah. Ditanyakeun selalu FYP nama ieu si mie ayam na teh cenah aing anu nyieun-nyieun heuh. Ari ceuk batur mah cenah ieu teh ngeunah pisan jika nu cobaan ku si kami bener teh ngeunah heuh. Orang dibelawakeun teh alah